Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun kajengjeungan urang sadayana anu mibanda akhlak mulia wasdana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang dipaoskeun ku Allah didugikeun deui kana wengi Rebo pangosan rutin para pemuda tiap ba'da Isya. Alhamdulillah dilungsuran hujan ku Allah, mudah-mudahan janten rahmat eta hujan kanggo urang sadayana teu ngahalangan kana ibadah. Oge atur nuhun ti palih wetan anu kalebih sarumping nu carakat teh acan mangga nu carakat nu tebih ti wetan aya 3 jalmi coba nu carakat mangga. Hadirin rahimakumullah, naraskeun hanca kajian kitab Wasiatul Mustafa Tanapi min Husaniyah halaman sabaraji? Halaman 15 bagian Ya Ali Walil Ahmaki etanya ya ya aya cirina. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalogat heula. Ya Ali, hey Ali, walil ahmaki, jeung eta tetep pikeun jalmi anu kumprungnya kumprung teh naon tah nya salasu alamatin ari 3 pirang-pirang ciri jalmi anu kumprung tah naon bae anu 3 teh sok pilarian heula ka pendak teh.
atas ya Ali hei Ali walil ahmaki jeung eta tetep pikeun jalmi anu kumprung salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri hiji atahawunu fi faraidillah ngalalaworakeun kana kafarduan ti Allah bisa ngenteng-ngenteng kana kafarduan ti Allah hiji tah anu kumprung kadua wa kasratul kalami jeung lobana ngomong ngobrol we eta mah eueuh kumaha fi ghairi dzikrillahi dina salian eling ka Allah mana hasbina Padri aya Farhan Kapi wa ta'nu sareng nyela fillahi ka Gusti Allah kana kawajiban ti Allah nyela we si eta mah ya Ali hei Ali lil makhduli eta tetep pikeun jalmi anu dihinakeun salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri kasratul kidbi hiji loba ngabohong bakal loba nu ngahinakeun mah wa kasratul aimani jeung loba sumpah al fajirati anu lacut wa kasratul hawaiji jeung lobana pangabutuh ilan nasi kajalma atas sakitnya dua tah sok bakatu aji baca aji Bismillahirrahmanirrahim ya ayat wal hadis sampai jamaahmu untung salah salamatin adai sesuatu yang kiri asyawan atau yang kalau ilai kami dengan berbuat Allah wa suatu kalami selama panjang fi kulli dikai karena saya dikir Allah wa ta'nu salam nyelak ilai karena kewajiban Allah ya ali dari ali al-mahdi ada jamaah di nahdal salah salamatin ada dua yang kiri kasratul kirbi atau orang bohong kasratul ainani selama sumpah al-fajirati anu jero kasratul kawat ini selama pengabusu ikan nasi kajang jalma ya alhamdulillah aya nu siap deh itu cekapnya cekap Bismillahirrahmanirrahim aya nama nyuguhan cai mangkodelna alhamdulillah
salajengna ieu makalah ngajelaskeun tentang ciri-ciri jami anu kumprung. Kumprung teh bahasa kolot nya. Naon ari kumprung teh jika anu tengkor gitu nya, jika anu naon anu ya cacat gitu tah nya. Nu kumprung Kanjeng wasiat ka Sayyidina Ali bahasana dina kalimahna, tapi dina makna nama ka umat Islam. Saur Kanjeng, ya Ali walil ahmaki, hei Ali eta tetep pikeun jami anu kumprung. Lamun istilah dina bahasa Jurumiyah Alfiyah mah ieu teh khobar muqaddam mubtada muakhir. Khobar diheulakeun, mubtada dipanderikeun. Biasa nama mubtada diheulakeun, khobar dipanderikeun. Tapi ieu khobarna diheulakeun walil ahmaki jeung eta tetep tah eta teh khobar. Pikeun jalmi anu kumprung salasu alamatin eta mubtadana. Ali tilu pirang-pirang ciri. Aya istilah mubtada khobar pasti dina bahasa kitab alat mah bakal kanyahon urang lamun tos ngaos kitab alat, kitab naon bae ieu kedudukan teh kalimahna jadi naon, fiil fa'il mubtada khobar kan kitu nya. Terus eta kanyahon alhamdulillah ari sadaya puji kedudukanna jadi mubtada lillahi eta agungan Allah, lillah jadi khobar tuh. Upami ngabahas kana bab alatnya lah. Biasana bapan khobar teh paneuli tapi diheulakeun da aya kateranganna dina Alfiyah tiasa khobar diheulakeun mubtada dipanderikeun tiasa. Ciri jalmi anu kumprung saur Kanjeng hiji at-tahawunu ala faraidillahi. Tahawun bisa ngenteng-ngenteng, bisa nyepelekeun tahawunnya. Ala faraidillahi kana pirang-pirang kaparduan Allah. Tah lamun jalma geus aya dina dirina tahawun ala faraidillah, ngenteng-ngenteng karena kaparduan ti Allah, berarti geus karanjingan sifat kumprungnya. Lah nu salat ge mara riskin teu beunghar-beunghar tuh. Jadi kitu pan bahasana teh nya. Dai salat mah lain naon ngadatangkeun duit, rek teu boga duit, rek boga duit salat mah wajib. Lain urusan duit salat mah leres teh. Ibadah bangsa badan. Rek boga duit teu boga duit salat mah wajib. Ngan sok aya jalma tuh geuningan sieu teh getol salat tapi miskin we. Mata kurang mah moal salat dah yang beunghar. Ya Allah ya Karim, tahawun tah bahaya. Kumprung. Ye ari salat teh ibadah bangsa badan. Rek boga duit teu boga duit salat mah wajib. Leres wajib, lain urusan duit salat mah kawajiban fardu ti Allah. Ngan sifatan jalma sok aya. Kunaon kang gatal ka masjid keur boga duit tapi teh cenah. Duh. Nah, saminggu kemudian di masjid eueuh, kang ka mana dieu teh aya beak duitna cenah. Salah. Ade ibadah teh pan aya bangsa badan, aya ibadah bangsa hate, aya ibadah bangsa harta. Ibadah bangsa badan bangsa harta. Ibadah bangsa badan ngaji. Terus teh nah seperti itu bangsa badan artina aktif badan orang milu ibadah. Ti mimiti dampal dilengkahkeun angkat ka masjid berarti lengkah suku urang rek ibadah. Nya ibadah bangsa badan. Ibadah bangsa hate tafakur, tadakur, tadabur.
Ibadah bangsa harta sedekah ku duit. Ibadah bangsa badan bangsa harta naon tah? Ibadah haji teu cukup ku boga duit unggul tapi kudu ku sehat awak teu cukup awak unggul sehat tapi kudu boga duit. Da ibadah haji mah nya ibadah bangsa badan nya ibadah bangsa angkos leres teh. Tajami anu tahawun ngalalaworakeun ngenteng-ngenteng nyepelekeun kana kaparduan ti Allah geus karanjingan ku sifat naon kumprung tah. Naudzubillah summa naudzubillah-nya ulah dilalaworakeun sabab itu kewajiban. Ari kewajiban berarti fardu, mau tidak mau harus padumanya harusnya. Nomor kedua sifatan jalmi anu kumprung teh wa kasratul kalami fi ghairi dzikrillah taala. Loba ngobrol tapi ngobrol lain eling ka Allah. Terkadang suka caletotnya kacaletot eta teh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Sahajama anu iman ka Allah jeung iman kana poe akhir pek ngobrol sing alus. Lamun teu bisa ngobrol alus aw liyasmut atawa cicing. Cicing itu adalah emas. Leres teh nya beakun batur teh ku si eta ngobrolna oh hayu we teu koma-koma kacaletut teh obrolanana matak nganyerikeun eta batur hese ngomongna teh nya hese. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati kemana obat harus dicari. Leres kamana neangan obatna hese nya. Makana salamatul insan bihibdil lisan. Salamatna jalma teh kusabab bisa ngejaga lisan. Daun Imam Syafi'i lamun jalmi bade nyarios pek pikir heula. Lamun eta cariosan pi manfaateun kabatur kabararea tatakalam pek obrolkeun cenah. Tapi lamun eta cariosan mata pi madarateun la tatakalam ulah rek diobrolkeun. Ulah rek diobrolkeun tah eta. Jadi jalmi ngobrol ngumbar obrolan tapi lain eling ka Allah obrolan teh kaluar tina santai matak jadi goplah. Nana goplah teh gapleh gapleh teh poho. Jadi jalmi anu sok main gapleh mah loba poho. Aya bangsat gitu apa dah gapleh we aya nya. Tapi alus aya nu ngaronanya palurahnya. Palurah waude. Goplah gapleh bahasa Arab gapleh teh tidak goplah artosna poho gitu nya. Artosna poho tuh nya. Mending keneh kaluar tina lisan tapi eling ka Allah. Nya tasbih palurah jeung Pak Ned ihyaan eta seueur aki-aki nu haladirnya palurah nu ngobrol-ngobrol nu tanunutan anu maca tasbih-tasbihnya ya gedere aya teh parebut es bonbon palurahnya aya nu ngauran es bonbon ngeri ihyaan teh. Makana mending kena jempe we nya daripada urang seerting obrolan mah anu matak pipaureun mah nya mending kene jempe pan aya hadisna jalmi anu bisa ngajaga lisan teh bakal ditunggu diantos ku sawarga teh cenah. Ya Allah kabitanya kabita. Nomor katilu sok nyela karena perintah ti Allah. Nyela teh naon? Apa halangnya nyela
lah aing mah geus adan deui cenah keur digawe ieu teh aing mah geus aya deui pengumuman ngaji pan ieu teh keur sibuk eta nyeladenya jadinya bahasa Sunda nya bahasa Sunda bahasa Koloton nyelat teh jadi ngada sula duanya ngada sula dina hati nyelat teh jadi panghalang aing mah adan deui karek beres ieu teh salat cenah eta salat lagi atuh diakhirkeun urangnya lah eta teh sifatan jalmi anu naon nu kumprung naudzubillah nu kumprung nya sing jauh urang tina sifat nu kumprung amin ya rabbal alamin berarti kudu naon urang kudu giat getol kana kewajiban ti Allah perintah ti Allah kapaduan ti Allah ulah nyela ulah nganggap enteng kaduana urang kudu loba eling ka Allah lisan katiluna ulah nyela kana perintah ti Gusti Allah itu sifatan jami anu kumprung lah ayeuna sifatan jami anu mahdul naon mahdul jami anu dihinakeun ieu mah surkan jeung Rasul dihinakeun sanajan manehana teu cek peribahasa nu ngahina tapi dihinakeun ku agama mana ya Ali walil makhduli hei Ali eta tetepikeun jalmi anu dihinakeun salaso alamatin ari tilu pirang-pirang ciri nu kahiji nyaeta wa kasratul kidbi loba ngabohong da nu apa sih eta ngabohong jeung ngabohong kajaba Allah jeung manehanana nya bakal karasa dihinakeun ke ku agama ku Allah hakikatna eta jalmi teh keur ngahinakeun diri ku ladang kalakuan diri sorangan loba ngabohong mahdul dah mahdul bakal dihinakeun ku Allah bakal dihinakeun ku agama tina ladang laku lampah eta jalmi teh loba ngabohong sanajan jalma teh apaleun ya teh apaleun dari Allah mah apa atunya jeung diri moal bisa dibohongan wali mahduli kasratul kalapa kidbi loba ngabohong sekali berdusta tetap ngabohong leres teh pan atas dipayun eta teh ngabohong teh ciri-ciri munafikinnya munafikin kedua wa kasratul aiman sok loba sumpah sautik wallahi eta jalmi anu sok dihinakeun teh demi Allah aing mah demi Allah eta jadi lalap abdi ngainterogasi pernah menang bangsa di pasantren tapi ka abdi sidang di pengadilan di Tasik ngainterogasi bangsat eta geus puguh ninggal kitu nya teh pas ditanya ente mah nyokot barang cenah wallahi demi Allah henteu abdi mah cenah henteu cenah hayo we henteu tah eta jalmi teh nya teh eta teh alpepeh lami kalami makanya hoan ngaku tuh nya kajalmi anu sok loba sumpah lamun dipake heureuh sumpah bakal berkaitan dengan jeung adab Allah ku Allah bakal cepet lagi jalmi anu sumpah dipake heureuh mah naudzubillah summa naudzubillah ku Allah langsung dicepret mah makana ulah dijadikeun naon lalap kecuali urang geus kapepet baru lamun geus kapepet baru urang ngaluarkeun kata kalimat sumpah lamun geus kaluarkeun kata kalimat sumpah Allah anu langsung berkaitanana ka jeung Allah
da Allah nyari lagi geuningan sumpah wal asri demi waktu salat asar itu wauna wau sumpah walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi itu wauna wau sumpah demi Allah kami nu agung yakin rek nguji sanyana ka aranjeun kabeh Allah bakal nguji ka urang itu jadi kepastian sudah pasti Allah bakal nguji berarti dunia itu adalah tempat ujian lamun jalma mung diuji ulah cicing di dunia bener teh kudu pindah da dunia mah tempat ujian teh aya anu amis aya anu pahit nu amis hasanat anu pahit sayyiat anu amis sehat kade ujian sehat teh kade beunghar eta teh ujian kade non harmoni jeung keluarga tuluy naon deui usaha maju ujian nu amis nah diuji ku nu amis eta jalma poho kanu ngujina teh ka Allah tah sok loba nu poho diuji ku nu amis mah tapi pelebah diuji ku nu pahit pasti bakal loba ingat ka Allahnya ya Allah ya diuji nu pahit mah pelebah diuji ku nu amis diberi sehat da pohonya tah eta kade sehat teh ujian ti Allah ulah jadi poho kanu nguji sehat kumaha pake ibadah ye rek ngaji hujan diuji tapi lamun jalma kuat niat wanajan hujan gerek init teuing mah moal jadi halangan hujan teh leres teh moal jadi halangan da ieu mah boboro hujan halodoge si eta mah tara komo bere hujan ya masyaallah lah urang hadir alhamdulillah mudah-mudahan dipapen istiqomah ku Allah amin ya rabbal alamin tah jalmi anu bakal dihinakeun ku Allah loba ngabohong kadua loba sumpah suatu saat sanad rijuhum bakal dilungsurkeun panyungkun ti Allah tah min haitsu la ya'mun sakira-kira teu apal eta jalma-jalma laku lampah manehana sabab loba teuing sumpah loba teuing ngabohong naudzubillah summa naudzubillah ciri jalma anu bakal dihinakeun ku Allah ku agama hiji naon jalmi anu loba ngabohong kadua jalmi anu loba sumpah katilu jalmi anu loba pangabutuh ka jelema ka Allah ai pangabutuh mah ka jelema nya saeutik eusi kurunyung ka jelema anu mere pangabutuh saha Allah maka deukeutan nu mere pangabutuh sa Gusti Allah atawa ngadawamkeun ngaos nariyah alladzi tanhalu bihil uqadu watan fariju bihil qurabu wa tubdo bihil hawaijnan wa tubdo teh muga Allah nyumponan kana pangabutuh abdi dah itu ama sholawat nariyah teh sok diamalkeun ku gentur teh ku gentur wah tiap malam Jumaah duka sabaraha ribu ngamalkeun sholawat nariyah kan halu bihil uqad bakal ngabuka ka perkara anu hese watan pariju bihil qurab jeung bakal ngadeukeutkeun anu tadina jauh watuk dobil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumillah shalawat nariyah tah diamalkeun mangga sae aya naonna aya katerangan-kateranganna bari shalawat Ibrahim shalawat Ibrahim nu pondok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta shalawat Ibrahimiyah tuh pokokna mah pan aya tiap malam Jumaah ngaos sholawat tiap malam naon deui soal sholawatan tah ngaos teh sholawat nariyah sholawat sipa komo upami waktos
kaping 12 Rabiul Awal. Kalau lembur mah masih kene galib naon kaping 12 Rabiul Awal wengina teh maca sholawat kabeh jalma teh di kamar masjid bari dibaragi naon batu supaya batu tanya karena ke DMR dibagikeun saurang aya anu sabaraha aya anu 20 hiji bae 20 hiji aya 100 urang sabaraha kali tah maca sholawat naria di kampung mah masih keneh kaping 12 Rabiul Awal teh weung ibadah isya teh ngaos sholawat nariah terakhirna beresna muka naon timal muka wuduk tumpeng leres eta teh ka kampung mah ka kota mah geus jarang nya geus teu aya ka makana urang sadayana anu tos dawang tiap malam Jumaahnya 11 kali salawat sifat salawat nariah nya alus tiap poe peutingnya alus nanya tiap peutingnya eta ge alhamdulillah saminggu sakali. Jadi loba pangabutuh eta jalma teh ka jelema bahwa iju ilanas sautik-sautik ka jelema minta nginjum ya Allah bakal dihinakeun suatu saat ku Allah ku agama naudzubillah sing ditebikeunnya urang tina sifat naon mahdul anu dihinakeun ku Allah. Para pemuda para pemudi sadayana dua we nya dua ya Ali wali sakiyi jalmi anu cilaka lama euy hiji deui eta nya hiji deui sang hiji deui lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, wali sakiyi jeung eta pikeun jalmi anu cilaka salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri kutun haramun hiji dahareun tina barang haram naudzubillah kadua wazinabul alimi ngajauhan jalmi anu berilmu ngajauhan pengajian nomor katilu wa sholatuhu liwahdihi salatna sok sorangan karadaekeun berjamaah. Kangjeng wasiat ka Sayyidina Ali ciri jalmi anu menang kacilakaan mudah-mudahan sing dijauhkeun urang ka Allahnya hiji kutun haramun ai kutun teh kakuatan maksa di dinya mah kakuatan teh dahareun anu asup kana beuteung tina barang haram ari anu geus mah geus kari tobatan anu acan ulah leres eta anu geus mah geus eda Allah mah lautan hampura ya Allah mah lautan hampura kanten tobatan kekuatan syariatna urang bisa jadi kuatnya berarti baik barang dahar dina bahasa kitab fikih mah kutul baladi makanan pokok lembur naon beas berarti dahareun anu asup kana beuteung beas dipasak jadi sangu eta tina barang haram naudzubillah ciri menang bakal menang kacilakaan cenah teh lamun teu katobatan nya aduh mudah-mudahan sing dijauhkeun nya kaduana wazinabul alim ciri jalmi bakal menang kacilakaan teh sok ngajauhan jalma anu daek kararaji bakal dipoyok nu ngaji teh hayo we ngaji aing eueuh peningkatan cenah jadi ngagogoreng nu ngaji keneh wae ngagogoreng mah engke bakal ku Allah dikumaha
dibere kecelakaan naudzubillah-nya keun atuh urang teu daek ngaji oge naon jempewe ulah dugi kana ngagogoreng kana sok daek ngaji ta eta teh saur Kangjeng jalmi anu meunang ciri kecelakaan teh sok ngajauhan kana pangajian boro-boro daek hadir di jauhan we aya alasan waktu ngaji dari ini coba naudzubillah karena bakal ngalangsa suatu saat ku Allah bakal dibere panyepretnya nomor kateluna ciri jalmi anu meunang kecelakaan teh sok daek salat sorangan bari manehanana lalawora salatna teh kasampeur sakasampurna ya Allah ya urang mah mudah-mudahan tos jadi kebiasaan urang mah berjamaah awal waktu bari di masjidnya di masjid eta teh hiji pertarosan ka Kangjeng Rasul ti sahabat ayu amal afdalu amal utami Rasul ngawaler as-sholawatu li awwali waqtiha salat awal waktu tuh mudah-mudahan urang popin istiqomah ku Allahnya para pemuda sadayana walil mujrimi jalmi anu antos salat sakitu nya mudah-mudahan aya manfaatna laresna tina keterangan agama pami aya salah tina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana hapunten kana kakiranganana wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.